Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa huwa. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Puji kali syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka Zat Aja wa Jalla, Allah Rabbul Izzati anu mantenna parantos mutuakeun ka urang sadaya dina weu ieu pikeun urang sadaya ngalaksanakeun silaturahmi anu mana ieu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kullu mu'minin ikhwatun faslihu baina akhwat. Mudah-mudahan ngalangkungan silaturahmi anu urang dilaksanakeun ayeuna urang tiasa terlepas tina segala permasalahan anu aya patulan kapatarina sareng kakul aladami. Lumasa sakma katangtosan yen urang teh diparintah ku Allah pikeun ngalaksanakeun ibadah sakumaha Allah Subhanahu wa taala meningakeun. Teu sapati-pati kami nyiptakeun manusia jinjin kajaba pikeun ngalaksanakeun ibadah. Dina Quran sebatkeun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anu tangtosna wae ibadah aya disebut ibadah mahdhah sareng ibadah ghair mahdhah. Karena pansikeun dina kahirupan urang sapopoe aya kalimat hablu minallah wa hablu minan nas, vertikal ka Allah horizontal kepada manusia. Allah anu sakitu hemana ka urang sadaya sakitu nyaahna merhatikeun sagala rupana keur kahirupan urang di alam dunia. Allah Subhanahu wa taala geus nyayangikeun pikeun bakal urang nyorang ieu kahirupan di alam dunia tadi keur pikeun ibadah anu Allah diparentahkeun tadi. Anapun manusia rek langsung atau tidak langsung tentu
hirupna di alam dunia pasti bakal papanggih jeung masalah. Masalah naon baik, nah eta bersifat masalah sosial atau masalah pribadi. Maka setiap masalah tentu perlu disangaripan usaha baik makhluk, usaha baik manusia. Naon margina teu aya hiji masalah pikeun dijauhan eta masalah, tapi tetap disebut masalah disangaripan kalaya biasa dipecahkeun ku eta jalma anu yang hareupan masalah. Anu tangtuna wae setiap manusia boga masalah. Keur urang yang hareupan masalah nu kahiji muntang Allah Subhanahu wa taala pikeun urang bisa pecahkeun sagala permasalahan. Anu aya patulah patalina yang kami buat urang sadaya. Shalawat wa salam mugia salamina dilimpah curah ka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku khatamin nabiyyin, penutup dari seluruh nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pikeun wa ma arsalna rahmatan lil alamin. Kami mengutus para rasul kepada yang kabeh rahmatan lil alamin, dikasih jadi rahmat di sadaya alam. Berarti saat itu urang payus atas ucapkan shalawat kamantena Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dina harieu lepas ka para sahabatna, ka para keluargina, ka para generasina, para tabi'in anu sehingga urang tiasa kawulungkeun kana umat anu mahabbah ka anjeunna anu tinekanan urang ngengeng sapatul imam jaga dia di kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para warga jamaah sadaya, alhamdulillah oge urang sadaya kantun ngadua ka Allah Subhanahu wa taala anu salaras-laras ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Naon margina rek ditarima mayoritas ilmu urang ieu hampir sadaya olah tanah anu ieu tanah disaengikeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun bekal hirup jeung kahirupan urang di alam dunia. Anu tangtuna wae dina hasilna urang ngagarap ieu tanah tangtu pikeun bekal urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala rupa sepak kerja keras urang dina hal asebat kengeng hasil anu puncak ieu kalayan barokah dipaeun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para warga jamaah sadaya oge teu hilang dina urang hirup priung pulung kiwari selaku makhluk sosial anu tangtu wae lamun tema kiwari digeunjleungkeun sa dunia ku musibah ti Allah Subhanahu wa taala. Nanging sok sanes barjeung kitu urang teu lepas ngadua ka anu mudah-mudahan musibah tadi enggal dicabut ku Allah Subhanahu wa taala kalayan urang sing tiasa dipulangkeun deui kana kahirupan sabihara-bihari hirup tentrem bebas selalu gina ka itu ka dieu terutama keur ibadah Allah Subhanahu wa taala. Katingal urang sadaya ayeuna mah apan kirang langkung sekitar 3 minggu ka tukang makan mus-mus heong deui terutama ngaheong na balik di wetan. Ayeuna pan alhamdulillah tos sarana jempling mudah-mudahan sing terus we ieu jempling kalayan mudah-mudahan oge eta musibah anu pikeun panyawat enggal sirna ti muka bumi urang khususna oge ti leuweung urang khususna oge ti warga urang sadaya mudah-mudahan Allah sing ngepikeun dina eta hal sebab kalayan urang tiasa tentrem mung peda di balik eta bilih
ieu teh mangrupikeun hiji cobian ti Allah Subhanahu wa taala. Nepi ka mana ieu jalma syukur nikmatna ka kami Allah. Dan margina si sahaja anu tumarima bari ngadua ka Allah Subhanahu wa taala mangrupikeun sagala rupa perkara anu tadi dicobikeun ku Allah. Terus ajaran munajat Allah Subhanahu wa taala ngadua anu eta duana ku Allah Subhanahu dijawab. Bisi ieu jalma teh kakaleuran mudah-mudahan urang sadaya ulah lepas dina ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala perkara wangsul geuning Allah Subhanahu wa taala. Naon margina mun anjeunna anu ngatur segala perkara pikeun urang sadaya di alam dunya. Amin ya Allah. Para wargi jamaah sadaya rupina syukuri teu ngagaduhan hancak daya mah digarap ku para ustad di Paling Jaya sampai ke Galer dan bisa kepada itu di mana arah jalan teu aya kasempatan pikeun hadir maka syukuri agar bisa kumaha biasa nyaeta tarjamah sareng tafsir Al-Qur'anul Karim. Mangga urang sami-sami ngabahas ngaguar mengenai masalah Al-Quran surah ke-88 surah At-Tin. Maka bila aya mainan Quran buka wae Qur'ana masing-masing surah At-Tin. Lamun tema teu maca Quran da aya surat At-Tin batas pada apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka Wat-tin jeung demi buah tin, wajaitun jeung demi buah jaitun, waturi sinina jeung demi gunung Tur Sina. Malah dina tarjamah misalnya disebutkeun demi Bukit Tur sareng Sinai, watur sinina demi Bukit Tur sareng Bukit Sina. Wahada jeung ari ieu al-balad nyaeta hiji negeri al-aminina anu tentrem anu aman.
lakot temen kholaqna nyiptakeun kami Allah al insana ka manusia bi ahsani dina kaayaan an aus takwim dedeg pangadegna. Lamun dibalikeun bi ahsani takwim anu kacida dedeg pangadegna teh sampurna alus gitulah. Apa orang sama sebalikeun gitu bahasa Sunda gitu. Tapi Allah lebih indah membuat satu kalimat bi ahsani takwim dalam kondisi yang serba bagus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa mangkatul yorodat nahu Allah malikeun hu ka eta khalaqna insana bi ahsani takwim. Tuluy malikeun Allah kajami anu ahsani takwim. Aspala kana tingkat sapilina anu leuwih handap. Aspala kana tingkat sapilina anu leuwih handap. Lamun sek ayeuna mah tadi alus goreng berarti malikeun Allah tinu alus jadi goreng kitu ulah mendeukeut malah lamun hayang ka harti pisan mah pan ayeuna ku bahasa jirim bahasa dohir ari aspa ayana di mana di jalan handap gitu. Tah ku Allah teh dibalikeun tina dadeg pangadeg anu sampurna aspala dibalikeun kana tingkat aspa malah leuwih handap tibatan aspa leuwih handap tibatan aspa lamun teh aspa aya di handap tai kotok mah padiluhureun aspa. Jadi meureunna lamun sek ayeuna jalma anu tadina ahsani takwim teh dibalikeun ku Allah nepi ka leuwih handap tibatan aspa mah jeung tai kotok oge handap keneh jalma tibatan tai kotok atawa tai muning anu murah di aspa. Urang pas sok hayang nyaupkeun kana bahasa dohir. Illa kajaba alladzina jalma-jalma aman an iman eta jalma-jalma wa amilus sholihati jeung digawe pagawean soleh palahum maka pikeun ka jalma anu alladzina amanu wa amilus sholihat tadi ajrun bakal menang pahala ghairun anu tanpa mamnun tungtungna. Jadi kajaba jalma-jalma iman jeung eta jalma teh geus iman teh migawe pagawean anu soleh nurutkeun pandangan Allah sareng Rasulna maka pikeun ka jalma anu migawe saperti kitu azrun ghairu mamnun bakal menang balasan di Allah Subhanahu wa taala anu tanpa batas saneng-neng pamayu kadzibu kaba maka anapun jalma anu ngabohongkeun ka pikeun ka anjeun ba'du kana eta perkara bidin kana agama pamayu kadzibu kaba bidin maka si sahaja anu ngabohongkeun kana agama alaihissallahu maka teu aya pikeun Allah bi ahkamil hakimin Allah anu maha sampurna kana sarupa aturanana Allah anu maha bijaksana kana sarupa aturanana
maka Allah bakal ngahukuman hukuman Allah anu salaras-larasna hakim anu pangadil-adilna. Mangga wasilat ditiluhur. Watin demi buah tin, wazaitun sareng demi buah zaitun. Ieu mangeukeun hiji sumpah ti Allah. Sumpah Allah mah watin wazaitun wal asr waturi sinin demi bukit Tur jeung bukit Sinai anu ieu letakna diperkirakeun upami ayeuna mah aya di jazirah Palestina. Bukit Tur Sinai, bukit Tur sareng bukit Sinai. Wa hadal baladil amin jeung ieu dua tempat teh nyaeta tempat anu kacida amanah. Ieu sumpah Allah tempat anu aman nyaeta Bukit Tur sareng bukit Sinai ieu teh hiji tempat anu aman. Saterasna Allah di dieu nguningakeun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Temen kami nyiptakeun manusia dina kaayaan dedeg pangadeg anu sampurna. Tapi dedeg pangadeg anu sampurna tadi bakal dibalikeun ku Allah kana tingkat anu panghanap-hanapna. Bakal dibalikeun kana tempat nu panghanap-hanapna. Tantuna oge lamun eta jalma teh kupur ka Allah dihanapna pamayukan dibuka ba'dubit lamun sege jalma teh ngabohongkeun kana agama Allah. Maka dia dina ayat anu luhur illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ieu mah moal dibalikeun tetep kayaan jalma teh bi ahsani taqwim. Geus mah ayeuna dedeg pangadeg anu sampurna terus manehna teh iman bari ngalaksanakeun pagawean anu soleh di pandangan Allah sareng Rasulna, maka teu petot-petot Allah Subhanahu wa taala bakal paparin pahala pikeun ka ieu jalma anu pahalana tanpa aya batas. Pamayukan dibuka ba'du bidin. Ieu mah hitopna ka jalma anu di mana summa arodatnahu asfala safilin. Maka pikeun hal eta alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka pikeun Allah bakal maparin hiji hukuman kalawan hukuman Allah, hukuman anu pang adil-adil. Barabari di jamaah sadaya ayeuna urang nyokok kana surah atin anu tadi da ieu teh jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sumpah yen anu disebut Allah nyiptakeun manusia dina kaayaan dedeg pangadeg anu sampurna. Terus saur Allah lamun ieu jalma teh mampu pikeun nyampurnakeun dirina ku laqad khalaqna izalaqad ku illal ladina amanu wa amilus sholihat, maka ieu bakal tetep dina kaayaan dedeg pangadeg anu sampurna nurutkeun pandangan Allah meureun lain ngan kudu sakadar jirimna. Tapi anu disebut akhlakna anu kena ieu jami anu seperti kitu palahum azrun ghairu mamnun.
Tapi pikeun ka jalma anu dedeg pangadegna sampurna tadi lamun ieu jalma pamayukan di muka ba'du bidin nentang kada sagala aturan Allah Subhanahu wa taala, maka pikeun ka ieu jalma tangtu bakal keuna summa rodatnahu asfalasa pilih, bakal dibalikeun ku Allah Subhanahu wa taala kana tingkat anu leuwih handap keur ka jalma anu tadi anu tangtu wae secara dohir mah secara dohir secara kasat mata dedeg pangadeg jelema mah anger dedeg pangadeg jelema mah mung pedah dipaeun Allah Subhanahu wa taala engke nu sejen mah beureunan ku ayana manehanana amanu wa amilus sholihat kenging palahum ajrun ghairu mamnun. Engke di mana manehanana ayeuna di dunyana ngabohongkeun kana agama teu nurut ka daktan Allah jeung Rasulna, maka pikeun ka ieu jalma bakal menang pangbalesan nyaeta bakal darajatna teh leuwih handap tibatan anu handap aya tibatan anu sangat. Tapi mari sakitu keur urang ayeuna mudah-mudahan dedeg pangadeg urang anu sampurna nurutkeun katakan Allah sallallahu rasulna ayeuna ieu biasa dipertahankeun ku ngalaksanakeun sagala rupa aturan Allah sallallahu rasulna ulah mengpar tina sagala rupa perkara anu diparentahkeun ku ayeuna. Mudah-mudahan ieu hal teh sing tiasa ngaraih anu disebut palahum azrul ghairu mamnun. Sawangsulna bisi urang ti kosewan kana rupaning anu ku Allah dipopoyankeun ka urang sadaya nyaeta urang teh hilap ngarempak kana sagala rupa aturan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah bisi urang kagolokeun kana summa rodatnahu asfalasa pilih. Tahu pina kitu baik para warga sadaya pina kage di antara kesimpulan sekitar dicakap ke sakitu bae mudah-mudahan aya ngasal manfaatna kage urang sadaya kina nyimak surah at-tin anu ieu kina 8 ayat anu urang tiasa ningkatkeun keimanan urang. Oke, mudah-mudahan urang sing tiasa ngalakukeun jeung ngalaksanakeun amal saleh nurukeun katakan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi